Hayani dikurung Inuku Japati Japati kaluar disadang ngok-ngokan. Ay nonong ku naon kasi bapak teh menik gitu ih. Nyore atuh katanya tak baik teh tidak aki-aki. Ayo. Yuk akhirnya kok manis. Apa yang mandi goreng? Mandi dadah. Tidak ini bisa dirupan dah bensin segala mah. Kak, jeung di bawah teh si anjing teh si beos. Naon? Di kamarana nah. Kerja dan orang euy. Dijual ku aing pake meuli bensin mantap hirup ge motorna. Adin, dijual. Balik ini hang Jumatan aing. Aing tuh Jumatan dicarekan bos ya kuning aing, Bang. Kon ini mana? Oh, entar. Aja. Bos. Dia kemana orang naik, Bos? Aduh, naon ih. Bobok wae. Masalah dress teh kumaha ieu mah euy. Aku bensin. Bensin ada euy. Terbuat dengan itu. Dan bantuan kemana itu? Pembantu akang motor urang rusak. Wah, bebora bantuan motor batur, motor aing teh hirup. Bayar lah utang matakna geura. Berak saya jadi ya motor teh gurung ya. Sama ieu berak saya anjing ada kieu. Mun tengah jalan si anjing. Udah sareang enakan ieu anjing mah. Ada maksud apa lu? Aduh, aduh. Bantuan si Mal. Apa song kita? Si Mal. Bayarlah hutang aing bantuan. Tebongan euy, bobora. Geus meuli tuangan urang. Terus saya nambah kieu semangat. Masya didaya tenaonan. Tulungan aing. Aduh. Si anjing. Kata kapos lawan dua teh bos.
suara tuh cemplungnya kan meletak itu kesusukan ah. Yang si Taslim mesti aduh aja rasanya euy. Ah, aja kayak nalu kayak Taslim. Teh gini kan boga budak teh melihara reseki nya can jajana kudu ngamandian mah. Untung we teh aya nama bapana geus usaha. Baheula mah can menang pisan usaha, jang jajan ge si Nonong eueuh. Nah atuh teteh lain gara-gara boga budak. Ah, engke we hayang kene berdua bersama. Gampang boga budak mah. Ya geus di mana? Balapan atuh jeung si Koswara. Meunang teu balapan teh. Meunang atuh. Ai salaki abdenya di mana? Oh, Joseph sesukan bieu balap jeung urang. Ih, balik atuh ditulungan teu. Gantong urang lagi balap atuh tulungan segala. Maning mah ditulungan. Karena Salaki abdi nyeluan teu. keluhan malah anak tubuh siu tah pamajikan siu sak siu. Eueuh eta beli sararuana kitu. Salah gimana? Hari ini itu di itu. Itu si apa suara? Mana? Anjing, dia sedang jemput. Alah, eta motor. Lain ditulungan. Anjing, goblok. Ngakun. Goblok sejauh ini. Ayo teu kurus ningali. Iya, benar. Kabarnya mau. Pikir dia antar gitu malah. Ih, eueuh gawe balapan wae. Nyatu pura. Jadi we kieu. Oh batur goblok teh deui euy. Jauh kene. 4:30 deh. Lah kita main udah. Aduh, goblok. Alah. Baiklah, dengar ngobrol kan. Astagfirullahaladzim ya. Tuh. Daguan we lah di dieu. Naon siapa? Jeung aya acara najong sagala ya naon itu ah. Mana tuh dah bohongnya bro. Pinjem korek kurang mah. Yuk, korek tah. Itu korek lebar udut tah. Mana tuh deui mana? Udah sakitu anjing. Biar sakitu urut nakakeun budak. Lebar. Dirinya ada ke mana enak? Balik. Kemana ke Cideng lain? Heeh. Ngilu lah urang. Ayo tuh. Ti urang mau heuh. Heeh.
Mana mau warna goreng soalnya. Di urang mata ngomongkeun ge ieu suku nyari kadinya. Ah, lebay pisan sigala jalu atuh ah. Sok buat ah. Kacang. Jadi rasa. Tuh, itu tuh. Hitungan atuh. Hitungan. Aing gagas. Hayu atuh. Kayu. Cing, gila mah. Meuli deui anu kitu mah tuh. Guys. Kait deh. Potong euy. Bawa motor teh sia mah goreng anjing. Ayo kerja lah bae lah. Kan bae-bae mau asup. Berat. Bae lah ayo lah. Dorong atuh, dorong. Sok we naik. Aduh. Bawa motor goreng sia mah. Ayo. Gaskeun berat. Pancing. Yo, pancing ayo. Pelabuhan. Aya yo, pancing yo, teh, pancing teh. Mang, aya panci nu gede tuh. Aya. Mana? Naik gua. Ani ya. Oh, boleh, Bos. Terus. Terus ya mah. Lain panci teh. Dia lain. Mang, ieu mah jolang lain payung mang. Jolang lain panci. Yo jolang lain sajolang-jolangna ieu teh. Dia mah jolang sote dinu ieu jeung si bokay mah jadi panci lah, Bos. Ya ya. Aduh, kata teh aya. Ieu teh mainna di Mali Soekarno aya menang baju. Ieu bajuna ieu. Bonusnya, Bos. Heeh, urang mah. Urang mah. Ieu mah jolang. Eta mah jolang, aya mah butuh nage panci. Aya panci, aya. Nu gede, Nu gede. tapi kudu nganyuk. Nah, Bisa. Aya na gede sukan. Kumaha? Rek. yang geus we atuh isukan. Tapi kudu nu gede, Geus, jangan sayur sajolang. Kata teh mah diskon. Seberapa persen diskon? 70.000. Mahal teuing. Bos dikula, Bos. Mahal teuing diberi 70.000, mahal teuing. Dikula. Kan sekobor. Kapan pisan? Aduh, anjing gitu anak buah. Wah, Bos, ini, Bos. Neng bade moal. Neng. Murah ini dapat 20.000. Bocor tuh. Bocor mahnya dituduhkan ke air. Bocor emang nih. Nah. Yo, aku tinggal aja. Orangnya kumaha berjualan gitu. Iya, Dai. Ai gara kasual si pian. Iya deh anjing tuh goblok. Cing, jari euy. Ieu tolong kumaha mah? Masuk angkat dulu aja, angkat dulu. Langsung dia yang ada. Dua kali motor lagi gitu euy. Stop. Naon? Mau lewat ka dieu. Saha? Gan. Saha tong lewat teh. Motor yuk, tinggali atuh. Teuing ngali sama urang nyerit ngali.
Cing, dia udah kubaranan. Cing, kita usah. Salah. Siap euy, sarwana. Ayo, balik. Aing mah rugi dah. Lebok emang lah. Goblok kan rugi aing. Balik. Aing kan kasual anjing dah lah. Goblok mah tuh ini tuh anjing tau gantian tuh naon. Mereka kasual aing ganti.